Naon dahare nu sok dipake fitrah teh? Tergantung negara na. Lamun di urang mah beas, sabab ari fitrah teh kudu kudahareun anu sok dipake kakuatan. Di urang mah nu sok dipake kakuatan naon? Beas nya, sangu, beas. Pangna beas nya. Nu disangu bari beas nagenya ari nu dileupet atawa dikupat mah teu jadi kakuatan. Buktina teu jadi kakuatan teh sanajan geus erep loba nyebutna can dahar. Ciri nu sok jadi kakuatan teh lamun jadi sangu nya. Erep leupeut genep geus dahar can? Can nya. Heup eta mah masalah dam nya, masalah sanksi. Teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha. Kamari teh nuju nyarioskeun barang anu tiasa dijual beulikeun. Kamari nomor kahiji barang nu tiasa dijual beulikeun teh nyaeta barang manaeung anu suci, sehingga teu meunang ngajual barang anu najis. Anu terjadi di lapangan sapertikeun ngajual endog anu rame teh ku tai. Henteu rame teh meureunnya sok aya geuningannya dina cangkangna teh naon? Napna rapalnya. Wah, taina buat yang lainnya. Eta teh teu meunang dijual beulikeun. Kumaha carana? Tinggal ulah jual beuli kitu nya. Ulah make akad jual beuli. Bikeun we, aman nya. Nu hiji mere endog, nu hiji mere duit, aman pan eta mah nya. Nomor kadua kamari teh barangna kudu nu manfaat, sehingga lamun barangna teu manfaat mah teu meunang dijual beulikeun. Sapertikeun kamari mah dicontohan aya nu ngajual angin, tapi lain angin anu kana ban motor, da eta mah puguh aya naonna eung? Aya manfaat. Nah ieu mah angin diplastikan, aya nama aya dina online yang dijual 6.000 sakantong. Udara segar pegunungan Cianjur, dibeli ku urang teh, dibuka disiseup saeutik. Ah jang naon di urang ge aya angin mah nya teu kudu jauh-jauh meuli gitu. Teh eta henteu manfaatnya. Kajaba anu teu manfaat teh di sisi lain aya manfaatna. Sapertikeun manfaatna tiasa naon? Ditempo indah atawa dikupingkeun sorana alus atawa pikeun diwurukan. Mangga eta mah. 3 ayeuna. Wasalisuha nomor katiluna teh kaunuhu makduron ala taslimil ba'i al mabi'a. Kabuktian barang nu dijual teh makduron eta anu makdur, anu bisa, anu kaduga, anu kawasa, anu mampu ala taslimil ba'i dipasrahkeun ku nu ngajual al mabi'a kanu dijualna. Jadi barang nu dijual teh anu bisa dipasrahkeun, anu dikuasai ku urang. Contoh ngajual beas, beas bisa dipasrahkeun? Bisa. Ngajual kurupuk, kurupuk bisa dipasrahkeun? Bisa. Ngajual HP dipasrahkeun bisa? Bisa. Aya kitu nu teu bisa dipasrahkeun? Aya. Sapertikeun ngajual manuk anu hiber. Belilah manuk urang alus murai batu nya, teu apal-apal acan duka nu kumaha. Hargana teh mangkaning 25 juta. Soklah dimurahkeun keur butuh duit 2 juta we. Pan hayangeun nu meuli teh mana manukna?
tuh natangkal nangka eta teh teu meunang nya sanajan dina buktina ku anu meulina eta manuk bisa katewaknya diboro di kumaha disaweuy ngan pedah ngajual barang anu di luar kendali urang teu bisa rek dibeli muning urang atawa sapi urang mana sapina hok dimurahkeun tuh kamari rek dipake kurban ngan kabur tah teu meunang atawa ngajual ka sintu anu di leuweung teu meunang nya teu meunang ngajual barang anu ku urang teu bisa dipasrahkeun maksudna teu kakuasai kumaha cenah ngajual hayam nu leupas ari hayam mah babari tewak heula we kakara jual hayam oge ari dijualna keur leupas mah teu meunang dibeli hayam Bangkok mengkaning sabaraha 20.000 ning murah tuh cenah di ditu nagalengan balong teu meunang eta teh nya tapi kudu dikumaha heula tewak heula nemet biasa dijual wa qudratul mustari ala tasallamihi nya dipasrahkeun kunu ngajualna ditarima kunu meulina atu falayasihu bai'u dolin teu sah ngajual barang anu leungit dol boga emas boga kongkorong urang teh 2 gram belilah 50.000 mana barang leungit puguh tadi di jalan eta mana naon eta mah kaharti atunya ku urang ge jelas wa abikin ari abik teh abid anu kabur atawa sato anu kabur wa magsubin sareng barang anu digasab naon sok digasabnya sendal paling ge motor digasab da sok dipulangkeun deui bari tereh nginjem eta mah nya illa min qadirin ala takhlisihi kajaba lamun ku digasabna teh babari dicokotna deui sapertikeun urang boga motor keur ngaji da kuncina napal aya nu make ka cineam ku babaturan ngan apal eta babaturan teh bakal mulangkeun deui tuluy ku urang dijual teh eta mah meunang nya sabab naon kabayang mulangkeun deuna tapi demi kehati-hatian mah ulah ari anu eueuh barangna mah bisi kumaha bisi teu balik deui tuluy wala yasihu bai'u samakin fil ma'i teu meunang ngajual lauk anu aya dina cai di balong beureun urang mah nya